berputar, dunia ini berputar. Engke aya jelema naon kitu ngaranna itu jelema nu dugal. Engke ditimpali deui ku Gusti Allah jelema anu Gatot Kaca. Datang deui Arjuna, datang deui Samyaji, datang deui kitu Cepot. Datang deui engke ka dieu si Gareng, datang deui ka dieu si Semar. Timbul-timbul berbagai permaksiatan tetuh gereja nang Allah hakikat nama dek nyoba ka kaum muslimin mukminin Kabupaten Tangerang. Coba sia ayana gereja didinya belok apa moal dibangun kelenteng hakikat temanang Gusti Allah jamaah Gusti. Bupati teh menandatangani gereja, menandatangani kelenteng dan lain-lain sebagainya, menandatangani pihara. Eta teh kapan makhluk aing bupati, urusan bupati dorakana eta mangke di akhirat. Ngan aing dek nyoba ka kaum di Kabupaten Tangerang belok moal. Aing nyoba melalui perekonomian Yahudi, didominasi ku Yahudi, timimiti matahari sabar subur datang ke Indomaret Alfamart. Iyalah kabeh teh ala Yahudi. Kemudian di toko-toko elit BSD misalnya didinya geus tertera seperti di Abu Dhabi, di Dubai, di luar negeri, minuman keras timimiti nu leutik datang ka anu gede. Nang aing cak Gusti Allah melalui hamba-hamba aing anu murka ngan aing dek nyoba ka kaum-kaum Kabupaten Tangerang khususna ngagelok moal tempat prostitusi loba jasa, di Citra loba, di kawasan Ambalaya berbagai kelas ngampar, kelas misbar, kelas itu leangan kosong, kelas hotel, motel dan lain sebagainya. Eta teh pada hakikat bakan nang aing emang nang sanang aing melalui jelema biadab duku aing diciptakeun. Ieu teh jang nyoba ka anak-anak muda di Kabupaten Tangerang khususnya. Jang tokoh-tokoh saha anu dakwahna kenceng, anu ngalarang, saha pemuda anu bisa mempertahankan akidahna, saha jawara anu kembali tina lembah-lembah hitam kemudian ke lembah putih. Saha lamun henteu dicoba kitu moal kanyahoan mana kiai nu gagah jeung mana kiai nu henteu gagah. Lamun teh dicoba model kitu mana pemuda anu kuat akidahna jeung mana nu teu kuat. Lamun teh dicoba ku aing ku hujan moal kanyahoan ku hujan mana nu ngaji mana nu teu ngaji. Cobaan sarua bae. Ternyata begitu dibere hujan 70% ngaringkuk di iman. Cobaan sangkilang nu ngaji ka dieu ge henteu murni nu tadi teh lantaran nyana embung kampange jeung polisi sakitu. Teu cenah kiai yang mah murni rek ngaji. Teu mah geus mah urusan nyana jeung Allah teh. Aing mah keur ngomong bae teh urusanna. Ya kanyawan ieu beungeut anu merengut jeung nu henteu mah. Coba terus engke gitu bae berputar, dunia ini berputar. Engke aya jelema naon kitu ngaranna itu jelema nu dugal. Engke ditimpali deui ku Gusti Allah jelema anu Gatot Kaca. Datang deui Arjuna, datang deui Samyaji, datang deui kitu Cepot. Datang deui engke ka dieu si Gareng, datang deui ka dieu si Semar, datang deui terus kombayana. Woi datang deui pan cenah kiai nya rokok sekarang itu. Dan disiapa ini engke nyaho teh. Datang tuh. Atuh kitu bae terus bae. Datang zaman Soeharto jel Gus Dur lawan. Datang deui zaman SBY. Datang deui saha, datang deui terus
terus ketika tandingna dek dirusak berarti ku Gusti Allah. Kuari di luhur geger kosong. Indonesia kuari keur kosong nu berjuang di atas bagian agama aya Habib Lutfi hiji sosoranganan nyana datang. Sosoranganan lain lalagaan sosoranganan nyana. Sebab nyana mah teu termasuk ikut di NU secara praktis, teu pernah ilu ti ieu ge sebab nyana mah di thariqah. Tapi nyana ingin memperjuangkan agama. Nyana mohon perlindungan ketika kamari multaqo datanglah sababaraha menteri menta di itu rekomendasi presiden, alhamdulillah merekomendasi. Datanglah di Turki, datanglah di Maroko, datanglah di Baghdad, datanglah di Malaysia, datanglah di Amerika, datanglah di Tunis, datang dunia kelas. Nah, ieu teh naon ieu dek nyaritakeun negara anu keur carut marut. Indonesia khususna umumna dunia Islam cuma cerita. Kabeh nyaritakeun bener. Organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna, organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna, organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna. Di antara organisasi kitabna hiji sarua bae Al-Qur'an, tapi kenapa tidak pernah menyatu? Eta nu deuk diobrolkeun di multaqo teh. Banten nu meunang undangan hanya kula, ngan teu ka ditu tapi nyaho. Kok bisa nyaho sih ulah loba omong sih. Kalau loba pesantren hanya babaraha pesantren, mesti nama orang NU nu aktif tapi ente. Hese nyaritakeunana kuari carut marut. Dek mempersatukan bangsa jeung negara, agama di jerona. Minimal ulah coplok ieu teh sabaraha provinsi. Kahiji. Nomor kedua ulah terlalu ngarasa bener sorangan. Coba kita duduk bersama. Matak laun coba iya dijadikan Irak geus porak-poranda, Suriah geus porak-poranda, Yaman porak-poranda, masih terus Yahudi bakal ngarusak berbagai negara. Indonesia sangat diperhitungkan untuk dirusak. Tetapi Amerika membaca sekian lama dikristenkeun kok tidak berhasil, sekian lama diwahabikeun kok tidak berhasil. Melalui organisasi, melalui partai PKS, tetapi sangat kuat. Ada apa sih? Ente sembarangan. Ternyata ditinggali aya sabaraha sih ulama nu kuat di Indonesia. Urang mah teu pernah mendeteksi sampai dinya. Amerika mah sampai kadinya. Siapa di Jawa Timur, siapa di Jawa Tengah, dan siapa di Jawa Barat? Emang ente diteliti. Iyalah kuari teh dihijikeun tak hanya sorangan nu main. NU sakitu ayana, FPI emang geus kos kitu motifna, HTI atuh emang geus kos kitu, Hurud kos kitu. Henteu salah kabeh ge, tapi teu pernah bersatu. Ketika tidak pernah bersatu, amun ditumpangan kunyana jadilah perang. Maka kaum thariqah kuari bangkit deui. Yuk urang kumaha carana untuk mempersatukan bangsa jeung negara supaya urang teh memiliki ieu negara urang Nusantara Indonesia teh milik bangsa Indonesia. Mulai ahli-ahli thariqah dararatang kuari teh ka tokoh kadi mah dicaritakeun teh sampai ka gubernur sampai ka presiden. Presiden sedang mengkaji siapa sih ahli thariqahnya, siapa sih? Tuh nu mantap kula sok nyaritakeun gitu teu sambarangan. Bisi engke aya di MPR aya kula di ditu kadeuleu ulah kaget. Tuh siapa sok teu percaya bae ka aing heran mah. Lain lalagan. Masya Allah. Kuari mulai dihisap Indonesia. Oh, ternyata pola pikir Indonesia berlai, sangat luhur, sangat maju, sangat dominan. Sebab telah membahas bukan Indonesia saja, membahas Suriah, membahas Baghdad, membahas Yaman, membahas Turki, membahas negara-negara ASEAN. Terus bagaimana cara menyatukannya? Geus kaambeul kuari ku Amerika.
Maka NU ikut main, Kiai Hasyim Muzadi ditonjolkan kembali. Yeay, nu mentak ge, ulah macaan koran bae, ulah deulean TV bae, lamur mata sia. Mana kan ngaji ku aing dibejalan ku ari. Yeay, sebab nu bergerak ti baheula thariqah. Kemenangan Baghdad di tangan thariqah, kemenangan Indonesia khususnya Banten di thariqah, Ki Hasyim Asy'ari melalui thariqah, Yaman melalui thariqah, Suriah melalui thariqah. Ketika geus acak-acakan thariqah, sah sebab berjuang tanpa thariqah. Cak nu di luar naonnya. Pokoknya siapa teh nyaho belah. Tuh, berjuang di organisasi tanpa ieu teu jalan, berjuang di partai tanpa ieu teu jalan, tipu doli pidato tanpa ieu teu jalan, Haji Pendi maca mamaca kutub-kutub robani tanpa ieu teu jalan. Teu bangsa dihianat ku Tuan Syabdul Qadir. Tuh. Tetapi ketika ahli thariqah numbus bergerak ngaji lillahi ta'ala, ceramah lillahi ta'ala, dakwah lillahi ta'ala, di organisasi lillahi ta'ala, di partai lillahi ta'ala, melangkah dengan pasti lillahi ta'ala, gugur di medan laga karena motif lillahi ta'ala, ridho Allah. Aku hari mulai aya naon gak karak sapotong tak cerita tak karak sapotong tak waduh geus jam 10:30 karak sapotong ieu mantepnya sih lantaran ieu deuk nyaritakeun Nusantara ieu mah lain lalagaan ieu mah bakalna saha ieu nu jadi pelopor engke saha nu jadi pemersatu engke bakal sebab naon sebab ti Gunung Karang geus turun informasina, ti Gunung Kencana geus turun informasina, ti Gunung Gede geus turun informasina, ti gunung nu aya di Jogja gunung geus tarurun tuh di Bima anu henteu pernah bisa kataekan ku jelema tanpa melalui kuncana geus turun. Nyaritakeun naon ieu sarua, nyaritakeun kebahayaan Indonesia. Lamun geus tarurun nu ku sakarari itu mulailah da turunakan ka ahli thariqah nu ku sakarari itu mah. Beda deui nu turun ka Haji Pendi kan juri nu turun. Kamang nu turunanna teh bangsa kuntil anak nu turunna. Atuh ieu mulai ya Allah ya Rabbi. Nah, nu mantak aya naon di Indonesia kok bisa jadi kuat kieu? Amerika ge kaget. Masya Allah. Tuh. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatu. Fitnah, cobaan. Aya naon bage cobaan. Ketika orang magahan ngaji kiai, sapira kiai tamat SD ge henteu. Haju tamat nama SD ijazahna ge geus di dahar rayap. Sapotong aya sapotong eueuh. Begitu datang partai Golkar nyana ilu kiai goblok. Kurang gede gob. Sia ta nu neruskeun. Sakola henteu naon henteu ilu di partai. Aya geus kumaha tuh? Ngadoakeun kiai mah, ngadoakeun ulah ilu sebab mun ilu bakal beres asal geus kabere moal beres. Ngadoakeun, ngadoakeun mah mudah-mudahan kabere bae. Nu bener tolol kabeh. Asal geus ilu kadinya parem. Asal geus ilu kadinya parem. Geus teu diakui deui. Ku ari nu diakui kiai teh kapan kiai Salapi. Ketika jelema nyieun pondok pesantren modern, santrina 5.000 10.000, bagus. Salah henteu. Yang perbandingan sangat bagus jeung sangat dominan. Bahasa Arab bisa tidinya, bahasa Inggris bisa tidinya. Bisa jadi bupati jebolan pesantren modern sangat. Tetapi ketika nyaritakeun ibadah eueuh nanaonna, tur kiai nu pondok pesantren teu diakui masyarakat bahwa nyana kiai.
Teu kabeh ku muridna doang tuh kiai aing masyarakat mah teu nyebutkeun kiai. Tuh siapa yang serikeun heran. Tapi kiai pondok pesantren salap mah nu kuarina dihida barang datang bae ka lembur mulai tab ka mana tab. Kiai sorangan nu nyebut ustad masyarakat geus ada kebelan euy yai mana kiai nang saja nyebut kitu nang Allah kebelah dituna woi mama nukan ke mana ji mulai geus tuh sebab naon sebab ai kiai modern mah kapan aya sekat jeung masyarakat tadi aku kiai ku masyarakat tapi kiai salaf mah kiai ulang henteu ka mana henteu aduh ka imah tuh enon penting ngariung oh ya siap ngariung geus menang dua poe kiai hampura kunaon abah kula paeh pangmandiankeun siap yang ngising didinya kieu didinya kiai nu mandian geus beres dipandian kiai bungkus kiai kiai salatan ku kiai siap kiai jauh sasa panggul habak siap gitu kiai mah aduh memang ngos-ngos kos gitu mah teu mau kos di masjid kiai nongkrong trong kiai zohor ngadaguan jelema eueuh kapan adzan panjana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar beres sugan aya masyarakat datang keneh bae geus salat ratib keneh Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar hayya 'alas shalah ya faqad qamatus shalah qad qamatu Allahu akbar la ilaha illallah Allahu rabbah keneh salat ka paimibaran sorangan bae usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin imaman lillahi ta'ala cak ada tetangga weuy makmumna mana ulah ngomong Allahu akbar geus beres sugan rakaat kadua anu datang kan lumayan geus teu kudu niat deui maksudna geus lamun niat imaman ke rakaat kadua datang geus teu kudu niat jadi imam deui kan ngeunaheun sugan rakaat ka sugan atuh keur tahiyat hati datang ka tahiyat eueuh Assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah geus beres nah sugan keur wiridan datang datang ka balik sorangan diborong punya mantaknya kebal-kebal macamnya dijual baik itu kok aing masih nabi lain kitu masalahna ya dicaritakeun sote nyana terus bae zuhur asar maghrib isya sorangan duaan tiluan aya bae terus nyanang imaman eueuh bae terus istiqomah ngaranna di dinya kade sebulan 2 bulan setahun 2 tahun Allah ku istiqomahna nyana kabeh menghormati si anu yang mah itu getol jasanya nama aya jelema ka masjid bae alhamdulillah aku lagi kadinya nyager kerek bae di masjid kebal-kebal diakui masyarakat coba kiai modern malah ya sebab naon beda niat nage ke waktu mondok nage hayang bisa ibadah henteu hayang jadi ustad teu hayang jadi kiai hayang bisa ibadah atuh geus bae ku ari wudu bisa salat bisa ibadah Allahu akbar teu kudu aya batur atuh ibadah Allah niat di pondok nage endeuh ibadah aing di pondok pesantren modern mah niat nage susuganan aing geus boga ijazah mah ke ditarima jadi lebe mudah-mudahan jadi amil jadi depak ya emang niat tage kos gitu jadi kumaha tuh teu kumaha eueuh nu salah eueuh sugan disalahkeun lain lamun pondok pesantren modern atuh deuk saha nu maju kemajuan dunia terletak pada pondok pesantren modern kemajuan ibadah di pondok pesantren salaf ulah silih salahkeun ulah sia mah sok aju nyalahkeun ka aing lain ngan di pondok pesantren modern mah moal jadi wali moal sakitu doang pondok pesantren salaf hese jadi wali komo nyana moal jasa moal sebab naon ta'alluqna hate tuh anu lah rokor lawa nah ieu kacaritakeun fitnah teh antep kenang Allah ngan urang kiai datang ka mana dakwahna ngalarangna
kan aya persenan ti Gusti Allah. Oke anu mah terus bae dakwahna amar ma'ruf nahi munkar. Pemuda nu mana nu kuat aya nilai, jelema nu ngagelok nilai. Lamun urang nyaritakeun di Sukabumi loba jasa kristenisasi ka ditu mawa supermi dan lain sebagainya, cobaan ti Gusti Allah di urang kuari. Ketika karyawan nu lain Kristen diasingkeun bahkan dikaluarkeun, cobaan ti Gusti Allah. Kuat apa henteu? Ulah jadi kabingungan. Ieu ta ayatna in hiya illa fitnatun. Tuh kos gitu. Urang boga pamajikan hiji, kemudian nyandung dua, nu kolot galak atau nu kadua galak, ulah bingung, fitnah, cobaan. Ulah bingung, ulah tama. Engke ge koleng sorangan tama atuh. Cenah tanggung koleng 3. Ayo geus. Tanggung koleng 4. Geus 4 teu bisa balik nya. Sia kurang cicing di dia puyeng aing balik ka mana ya jakena teh. Ka nu kolot nyarekan bae, nu ngora kitu kene, nu katilu kitu kene, nu kaopat kitu kene. Aju gore wan. Lah aing mah ngagejeburkeun maneh bae. Tungtung nama lain indah nyandung, ngagejeburkeun maneh. Ulah bingung fitnah, kabeh ge cobaan, harta cobaan, sehat cobaan, penyakit cobaan, ilmu cobaan. Nah iya kuari nu kadeuleu ku urang perumahan gerejana cobaan. Lamun urang teu dicoba moal kayahoan luhurna urang. Ye, cek Imam Ghazali teh mah urang susah teu boga nanaon, puasa bae. Ka tukang karti mah kos kitu mah. Jelema puasa bae teu boga nanaon karti tuh. Jelema mah mun di restoran puasa karek hebat. Ye, jelema cenah teh mah cicing bae sorangan bae di imah. Atuh pantes cicing bae di imah sorangan, aju tilok loba omong atuh pantes. Ngariung coba, tah di loba jelema aju nya cicing bae eta karek hebat. Ye, atuh ai cicing bae di imah di kamar berarti tilok loba omong atuh pantes bisa teu kabeh ya kos kitu mah. Teu, je. Nah, lamun aya jelema narurut ka urang ngaji atuh pantes. Tah di tengah-tengah jelema anu teu nurut ka urang aji eta hebat ngaranna nu kos kitu. Ye, parang sana. Anta walina faghfir lana. Oh Gusti teh renganan nurunkeun cocoba ja Gusti anu nyasarkeun kanu ku Gusti rek disasarkeun nuduhkeun kanu ku Gusti nu rek dituduhkeun atuh sadaya-daya renganan tama mutlak badu Gusti atuh Gusti abdi tadi cumarios ka Gusti lawan syita halak tahu min qablu wa iyai hampura Gusti faghfir lana Gusti muga ngahampura ka abdi sadaya warhamna Gusti muga ngarahmatan ka abdi sadaya bere hampura bere kadede da Gusti mawa anta khairul ghafirin Gusti mapang bagus-bagus tanu ngahampura lantaran makhluk mah ngahampura kadang-kadang aya tumpanganana aya tungganganana aya udang di balik batu daek aing ngahampura ka sia asal anu ku aing nu mantak dihampura sebab sia mah anu Allah mah tanpa aya unsur-unsur mere hampura jeung rahmat tanpa aya gorod-gorod nu lain ispuni Allah mah mun geus kahampuran ngahampura bae mun geus karahmatan ngarahmatan bae. Gitulah hararudang deui dihampura ku Gusti Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat nandangan fitnah ti Gusti Allah, dibere teger sakilang fitnah ambalaya, dibere akidah urang mantep ka Gusti Allah, bisa ibadah ka Gusti Allah dengan mantap, dihijikeun jeung para wali-wali Allah, dihijikeun jeung ahli-ahli Allah, diberi pangampura jeung rahmat Allah bi barakati ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalika al-fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.